punten. Punten wes ya. Saya ngerti ti jam sabaraha ieu teh. Hayo buru rek ngiluy moal sia. Buru kan itu. Ah, eta supir ngabang usah mending ngaberda kituna. Hayang cukuran mah Lah di tumis. dinya. Atuh santai we teh mau di dinya atuh. Rek Sia deh ya. Kunaon deh sia. Lieur aing di mana ya teh ya? Eta jelema bibirna mending ngaberjih kituna. Kan dia jeung dewek sia diukna bareng di dia. Ka diuk mah sia. Apa Hayang salah we. aing kena diuk jeung manehna oge lah. Tah kutang. Rek nampa moal sia kutang aing, hah? Eta nyarios meni muncratkeun nu beungeutna. Atuh lamun muncrat mah make Dudu payung susut atuh ieu sia mah. teruji teuing jelema teh. Ah, aing mah kakarekeun ningali jelema model kitu lah. Jeung huntu tongos ya bibir mancung. Teu aing deuleuh hideung ge hideung kasep aing mah. Nya, bener teu? Kasep aing mah. Pirak. Iya, kenalkeun aing teh anak Pak Omon ya. Pak Omon teh bandar boboko sia di Cerelek Jaho teu ah. Sia kunaon sih hasang asup tentara ah? Aing rek nanya ka sia. Sebenarnya aing teh kapaksa asup tentara teh. Kita kolot. Heeh sih kolot mah emang kitu nya. Heeh da aing ge kahayang mah jadi artis ya teh lain jadi tentara kawas kieu. Banget geus kasep, aing geus boga modal lah. Bener teh sih? Hah? Sarua. Kasna dia si mau timbal tadi mah. Tong gogorokan teh eta mata sing coplok sia teh ha. Anjing Arsia. Geus mending ngomong gitu ka aing. Arsia teh nyaho aing saha? Sia kareke budak anyar. Arsia teh nyaho aing nu disebut si uce-uce teh. Yo, sia denge taku. Liang tai. Sia boga teh liang tai. Tah perhatian barudak. Tong kawa si Kasnadi, budak anyar geus calutak kata budak. Pokona mah lamun aya siga si Kasnadi deui ku aing arek dirawingkeun celina. Dicok truk matana, dicolok liang irungna, bangpetkeun polna. Lapar wah hayang dahar. Lah aing mah biasa nanyain boboko di dieu. Cenah nyeun bedil atuh. Nya jadi lieur meureun ka aingna oge. Ah aing mah teu ngarti da ieu kumaha colok-colok ka dieu. Colok bool meureunan atuh ieu teh lah. Aing kumaha itu kumaha. Anggeus wa. Anu bener si Kasnadi, kisah istiwa asa tere. Sia nyeunana nu Kasnadi, ini tere gitu. Jawab. Nyen bahanting deh katewa. Ada sia, kita nyen bedil ke nyen bandring, sekalian menyen boboko. Jadi duit meureun, tuh jual ke Pomon. Teu nyawa Pomon tuh di Cerelek, Desa Gunung Sembuh, Kecamatan Magaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Nah, geuning si Uce mah mau boboko. Pan eta teh pagawean kolot aing di imah. Bawa-bawa si Uce pernah balanja ka kolot aing meuli boboko nya. Heeh, cigana mah pernah balanja tah, tapi teuing sih. Kas tadi geus tong bersih-bersih teuing sa nyemer sapatu teh da atuh meuli pake ku urang ieu mah. Nyaho lah ieu teh rek dipake ku si Uce teh ya. Geus santai we. Hirup aing nya teu jauh beda aing jadi tentara teu jadi tentaranya kieu we ngelapan teh kotok nya. Kas tadi sah ya embung teh kotok ya. Lamun hayang ke ku aing dipangyokotkeun sakilo nya. Daek teh sia. Atuh hakan mah teh kotok teh ku sia atuh.